Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sareng rerencangan nyata pada ngawakilan kelompok pujian nyata kelompok 3. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana para Quraisnya bangsana Ibuna Siti Aminah Mamana Syahid Abdullah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah Rabiul Awal sasina tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 Ari bilangan tahunna 500 cariosna 70 panamblina sareng sahiji punjulna Siti Aminah misahur waktos babarna kacatur ninggal cahya maninggal pur di bumi urung mancur babar daya kokotoran orang birkenging nyapitan socalir kenging nyipatan sarta harum sesengitan keropat tahun yuswana dibersihan Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmat sampai sapinuhna tuluy ganda Kangjeng Nabi ganjang dirapetkeun deui sarta tengah raos nyeri dilaku hotaman Nabi harita Nabi ayana dilebur ibu inangna Halimah jenenganana sadiah ngaran lemburna rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun dua sasi kaunggelkeun ke5 tahun yuswana ditinggal pupus ibuna tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana kersanabul alamina Kangjeng Nabi nu prihatin yus pada 8 tahun yakin eyang namulih ka batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat kuana Abi Thalib kasasina saderek teges ramana Kangjeng Nabi sering pisan dicandakan negara Syam sok nyandak barang dagangan didinya teh pajeng pisan kacatur di eta negeri loba pandita Yahudi sareng pandita Nasrani saterbang jeung Kangjeng Nabi sadaya sauran ieu jalma moal nyalahan pinabieun akhir zaman Toret Injil geus ngibaran sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba iman ka Nabi ngangkeun panutan lami-lami Kangjeng Nabi disambat ku hiji istri dagang kaunggalan
keuntungan anak dibagi. Istri jenengan Khadijah putri Khuwailid katelah nupang beungharna di Mekah kanabi kangkungnya lami-lami Kanjeng Nabi disambatku hiji istri dagang ka unggal negeri keuntungan anak dibagi. Istri jenengan Khadijah putri Khuwailid katelah nupang beungharna di Makkah kanabi kalangkungnya salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahilillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nasiti Aminah Rahmana Syahid Abdullah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah Rabiul Awal sasina tanggal kedua belasna April